Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawi mamanawian bahan katampi. Simkuring bade medar cariyos engal anu dina judul Aki-aki Nyandung. Karangan simkuring hapunten bilih aya nu kasinggung atanapi kumaha ieu mah ukur dongeng mutlak istilah nama mutlak dongeng karangan. Mangga ka mitra baraya saudara dulur-dulur saalam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan we ieu dongeng anu mungaran dina judul Aki-aki Hoyong Aki-aki Nyandung bagian kahiji. Mangga mitra baraya dulur-dulur manco. Kocapkeun di hiji gunung nyaeta Gunung Malabar, tapi anu nyarita ieu urang dicaritakeun anu gunung nu nempelna nyaeta kalebak kabelah kulon Gunung Puntang. Kahandap hempak ku tatangkalan jeung ku tatanen lobana kebon bebeutian daerah dinya mah pasawahan ge seueur kapali dinya. Cai curcor herang hawa tiis tiris daerah dinya mah. Urang carioskeun di hiji lemur aya material pang agung-agungna pang majuna di daerah dinya. Keun nyante namanya. Kacarioskeun di kebon tunggul aya material panggedena pang majuna meulah kaina naon sagala kumplit. Nyaeta anu gaduhna teh Abah Murdasin di lemur kebon tiu teh sareng istrina teh Amih Maimunah. Ditambah budakna Dudung sareng Neng Cici. Usahana teh Dudung ngabantu bapana ngajaga material. Kumplit pagawe aya tiluan, ART aya saurang, ART nyatanya asisten rumah tangga gitu da ayeuna mah entong dibabukeun teuing japati dibabukeun karatnya asa kirang pantes kanggo zaman ayeuna mah jadi sarioskeun babu teh. Punten. Kocapkeun di hiji poe Bah Murdasin kadatangan Ujang Mardi. Lain rek barang beli tapi arek aya perlu aya tawarkeuneun barang nyaeta awi jeung tangkal jengjen. Assalamualaikum. Can muka waktu harita da isuk keneh si material teh mukana jam 8. Manehna Jang Mardi teh ka imahna. Dibuka we. Waalaikumsalam. Saha? Abdi Mardi teh nu kaluar teh yeun nu digawe na bisurti.
gedengan yang Mardi aya naon Jang? Sanes abdi teh bade ka Abah Abah Murdasim aya gitu. Aya nuju ngopi di pengker ke atuh beli aya priyogi orang sauran. Muhun atuh abdi teh mah ka dieu ge aya priyogi. Nya ke daguana teh nya. Leos atuh bisurti teh nyusul ka tukang leos ka paranti paniisan wah pada imah gede imah gedung atuh blaga-blag di tukang oge aya taman berarti nyantai gitu. Bari jeung ningali ke tukang pasawahan hempak gitu. Jadi ngopi teh bari ningali sawah hari ka hareup mah jalan gitu. Agan hapunten Ibi. Aya naon Bi? Itu di luar aya Jang Mardi saur nama aya priyogi ka Agan. Lain rek barang beuli. Sanes cenah dari bade barang peser mah material mah da uninga tabu dalapan muka ngan ieu mah cenah aya priyogi duka priyogi naon ka Agan. Oh gitu. Oh ayo atuh urang tepungan bisi aya nanaon. Soalna da manehna mah sok boga barang jualeun ka urang sok mere bati. Hayu atuh. Leos Mbah Murdasim ka hareup nyamperkeun Mardi. Geuning Jang Mardi. Tanginas aya naon Jang? Jiga nu dinas yeuh. Sok tah diuk dinya tah. Nyen cai Bi bisurti. Mangga Aden mangga Gan. Kopi merendah Jang Mardi karunya tiri soyak kieu mah jam 6 mitra kira-kira kadinya. Sangkan hang nyalse ngobrolna kadinya can buka mun can geus buka material mah sok riweuh gitu. Ain aya naon yeuh? Heuh kanu pokok utama we kuring mah nanya gitunya keun bae bari ngopi we ke. Aya naon di isuk-isuk bisi aya perlu. Sumuhun abdi teh ka dieu teh aya priyogi ka Abah Haji, Apih Abah Haji. Wah, tebal-bal teuing geus we Abah. Tong make Apih Abah Haji sagala. Oh kitu. Muhun atuh ari kitu mah abdi bade ieu we Abah ngagentaran teh ka Abah teh Abah we nya. Geus kitu Abah. Aya naon? Kieu Bah. Itu Kiaya nya wargi abdi anu di Ciapus bade ngica awi geus tos karolot awi gombong aya tilu gomol tilu dapuran Araragung wah aya tilu sareng jengjen cenah aya 300 tangkal mah kitu Manawian Pak Haji Priyogi. Oh, gitu. Yang sabarahaan cenah geus eueuh eta na jengjenna. Nyariosna mah tos lami tos arageung da biasa janten bahan opat kanggo palang dada kanggo tihang saurna da abdi mah gerang uninga gitu. Oh, gitu. Kitu urang teang. Mau ke mana Jang Mardi? Teu da abdi mah sidik ieu padamelan sok
aya nu ngical naon geuning sok ka Pak Haji ditepangan ku abdi Pak Haji. Oh, atuh. Tukung silila mitra geruduk we nu moci kopi nu si Abah ge dibawa nu ti tukang kaharep ku Bisurti. Tah ujang kopi heula Jang Mardi tiris. Udud bi bari mau nyokot udud dua bungkus. Nu abi nu kuring mah pali tukang bawa jeung ududna ka dieu mau deui hiji deui ieu Jang Mardi ieu. Mitra teu talangke set nyokot rokok ka jero terus diasongkeun ka dununganna. Tah udud di, udud. Aduh mending repot Pak Haji Abah. Mending jeung masihan rokok sagala ya. Keun bae atuh ku rokok tamengeuna jeung cikopi. Sok. Mitra gancangna carita bray di Bararuka pagawe Juljol. Amit Uhro Jono Katut Dudung anakna nu dipercaya dina keuangan jeung pengeluaran masuk barang. Terus Ibu Haji Maimunah Ibu si Ami gitu dah dihayang di Ami norojol nampeurkeun. Hayang naon Jang Mardi? Ka si Abah Nya kitu. Oh iya si Jang Mardi cenah aya nu rek jual awi. 3 kebon. Heuh 3 dapuran gadade. Ujung tangkal jenggen cenah mah aya 300 tangkalna lumayan tah. Mun dieu mah ya milik mah pibatieun. Oh gitu heuh syukur atuh sok dilajeng kopina Jang lajeng tah. Ya atuh urang ieu lalawuhna Surti naon atuh tah opieunana beres ieu. Mangga gangke sakedah. Wios atuh teu kedah ngangeleutkeun ieu ge tos cekak. Rokok kopi ge. Oh bae deui lain di rek kiraha teang yuk. Mangga teu langkung Pak Haji teu langkung Abah eta mah bade ayeuna ge hayu yuk sareng abdi supados teu kapiheulaan ku nu sanes kitu. Oh tuh daguan sagedeung. Kuring arek kacai heula jeung bersiap-siap heula atuh. Nya mangga atuh abdi bade ka bumi heula gendang dos atuh mah nya. Ieu kieu teu dangdos acan bade jeung wawartos ka pun bojo. Oh gitu alus bener. Jika tuh kuring kacai engke didinya ka dieu kuring geus beres. Muhun atuh dikantun heula atuh nya. Bah. Oh jika tuh ari kitu mah urang langsung urang teang. Takopina beakeun heula lebar. Leguk atuh rada ditarikan ngalegukna teh nya. Hayang ieu. Udah bawa. Jangke. Bawa sabungkuheun ujang bawa dibawa we atuh sakuan rokok. Atuh abi uwi heula nya. Abah. Oh jik. Assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Sok. Leos satu mitra. Jang Mardi rek bebeja heula jeung rek salin ka imahna. Abah Murdasim kacai bebe heuyeu. Bi ka nu geus pangheulana datang. Panghaneutankeun mobil anu bodas kitu rek dipake kitu ku Abah. Ka Bisurti ka pagawena kitu nya. Mangga deke mami ieu ku abdi dieukeun. Oh tuh geus aya tuh Jang Hamid tuh.
Usah hanutan we gitu ame teu ieu ngeuseubeul teu dipake saminguna leuwih tah teu dipake jauh ukur hanutan unggul pikeun we kuncina rek init kitu abah perlu Mangga, Abah. mitra teu kakocapkeun mani salin boh persediaan nanaonna kocapkeun Mardi geus balik deui si Abah geus tatan-tatan siap arek init kanu dimaksud nyaeta arek ningali kebon awi jeung tangkal jengjen beulieun. Bentar itu resep lah tanginas tepat waktu. Tekung silila berui-brai di baruka tingkeban atau rolling door gitunya. Rolling door material teh toko dibuka. Kabe pagawe geus karumpit Amid Rojono malahan madudung geus aya. Bade angkat ke mana pih? Pok dudung nanya kanu jadi bapakna. Ain yo abah rek ningali kebon awi aya beulieun. Jeung tangkal jengjen senama aya 300 tangkal. Oh, gitu di kapalih mana cenah? Di palih mana? Cenah mah di Cibaribis. Anu bogana orang Ciapus. Teuing kewe rek diteang ayeuna. Jeung ieu Mardi yeuh. Muhun sareng abdi Kang. Kang Dudung. Nya, atuh syukur ari jeung Kang Dudung mah. Jadi jeung Kang Mardi mah. Dahariwang. Atuh kitunya. Meh teu ieu teuing. Abah harek mangkat. Atuh brau mitra geus pamitan ka pamajikanana, ka barudak jeung ka pagawena. Telak dibawa mobil disetiran ku Pak Haji Dudung diuk gigireunana. Dius we atuh ka kaler semungetan nanjak gitu. Lain dina mobil teh bari ngobrolnya di Cibaribis atau di Ciapus. Nya ari lembur nama di kawitna di Ciapus. Ngan saurna yeuna di Cibaribis. Tapi duka cikurang jalan ka ieu we. Urang jalan ka kulon heula terus ngaler. Ulah langsung notog di dieu. Heuh. Urang ka Ciapus heula we da be dieu tah Ciapusna ge rada jero mun ti jalan raya mah tah rada jero. Mitra teu kakocapkeun di jalanna. Tah ieu gang ieu cik sugan gitu di dieu tah. Teu ieu mah lain Ciapus atuh geus rek asup ka Cibarusa geus asup Cibaribis ieu mah. Cibaribis bagintennya. Cibaribis ieu mah sok atuh teang heula ku Ujang Mardi ka luhur ka imahna tepungan rek belah mana kebona besiana seureun di dieu. Atawa abah unggah ayeuna besi kebona lain di dieu. Muhun atuh abdi lungsur heula nya. Ku abdi urang pilari heula ka bumina. Jiga tuh. Cak we turun tina mobilnya mitra. Mardi teh arek nepungan
ka Abah Yaya, Aki Yaya. Sok atuh, itu ya. Bah, Ara abi di kantun heula ku abi bahnya. oh jika tuh. Leos satu mitra, rada nanyak katen katen Aki Yaya. Tekung silila nepi kanu dimaksud kanu dituju ka imah Aki Yaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi Mardi Titongo. Wah, Lotrak atuh muka pantau. hal gening jang Mardi. Yak kajelau atuh. Yos we di dieu heula abi bade naroskeun itu dunungan bilih ieu engke teh lamiting mah bilih ngantosan di mana kebon anu awi nu bade diical teh sareng jengjen teh. Oh tak iya aya sabaraha 4 gumpluk jeung nu leutik. Tah tingali ka awi nama. Bener mitra awi nama barada garolot kitu nya. Oh jadi ieu awi nama ki. Oh iya awi. Iya awi mah tuh lamun tangkal jengkena tuh ketingali rajeg ti dieu kahalangan meureunnan 3-4 kotak mah. Oh jadi kitu jadi di dari sadayana nya ieuna nu bade diical teh awi ieu itu di ditu itu jengjen. Nya di dari heuh meunang ieu we kitu pelak baheula ayeuna kala. Oh atuh ari kitu mah abdi bade kadunungan heula. Itu karunya hawatos ngantosan dihana dijana mobil. Oh nya sok atuh. Leos Semardi teh turun deui ka handap. Kumaha di? Di mana cenah kebona? Iya. Bah di dieu di tongo nya di dieu caket bumina. Aya bener tangkal awi. Oh nya komo seueur ieu ge ieu ti dieu geus mulai kebon awi mah heueuh nya. Oh ya atuh urang teh. Mitra Dut teh turun. Bah Murdasim teh arek nyamperkeun ka imah Aki Yaya. Ieu teu talangkep mobil kunci catur kunci ini leos rada nanyak. Wah lumayan oge yeuh rada nanyak nya. Sumuhun da kieu henteu aya kanggo motor mah da ieu mah data gaduheun motor Aki Yaya mah. Narajewek kieu. Oh bae hayo. Mitra tuluy we laleumpang. Jog we anjog ka imah Aki Yaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga agan kalebet. Mangga. Aya we ditepas atuh yeuh. Aya geuning yeuh bang kursi di luar. Da ieu meh ieu lah meh ngeunaheun bari udud di luar ngopi ngobrolna. Mangga atuh dak ieu geuningan ye di rorompok ieu mah saung di saung. Wah,
ke saung-saung alus we aya nu leuwih ti kieu batur mah tong ngarendahkeun diri kitu ngewa bah ya bah aki ya ieu teh Sumuhun. Aki mah aki yaya. Ieu teh ta kamar di teh alo. oh gitu bening sugan teh batur Naon aya naon kitu. eta geningan waktuna kaburu beak Mitra hapunten. Waktosna kabuo jeung saepkeun enjing urang teraskeun deui dina jejer cariyos Aki-aki nyandung bagian kahiji karangan simkuring hapunten da ieu mah ukur dongeng ukur rekayasa daya teu aya gantar eta aya pakuat kait sareng sanes mutlak karangan simkuring gitu nya hapunten seueur lepatna. Cak urang tunda heula dina episode sanes dina bagian kahiji aki-aki nyandung tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul cak urang simpen heula enjing urang teraseun deui sakitu nu kahatur di simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.